penonton. Tuh si Bebeng ke lempang. Sok, kenal dia? Terlalu aja mengalihkan TV. Mana? Itu. Nya. Bang nebakeun Mencet naon nu paling hoream? Mencet subscribe Orci TV. Ngakunya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Datang boboh kasih cici. Pantang terus Orci TV. Film Bobodoran Sunda Pikaserian. Syuting heula. Mana man temani bau. Mana nu teman lima? Sok mana boga pantun naon. Sebutkeun ieu teh. Sok. Sok dengekeun nya. Nya sok. Dah leupeut tina daun seureuh. Cakep. Ditambah jeung bangkrok. Cakep. Dengan segera sesek goblok meni hancur cigah bagong saorok. Sok ayeuna urang menang. Sok. Buah cangkaleng, buah cangkudu. Terus Siapa geng teradeknya tuh? Sok mana ya pantun naon deui? aya ya hiji deui. Sok dangukeun nya. Sok. Beri bandrek jeung sayur tahu. Cakep. Di ladanganana ku Ci Eti. Cakep. Mana penek panjang huntu 5 sandi. Sok ayeuna naon deui? Manehnya tadi tuh puasanya. Puasa Waduh lah tuh cenah. puasa. Yo atuh urang juga pantun deui. Naon? Mobil ambulans supirna raksasa. Terus Nenggar benteng Mang Udin. cakep. Ebel-ebel bulan puasa. Oh iya? Si Bebeng beuki ngagodin. Bebeng urang aya hiji deui. Naon sok? Sendal jepit, sendal swallow. Terus Mamang sipit kayak Andilo. banget kieu juga andilo. Ya urang boga pantun dengekeun ku jadi. Sok. Suasana pergi ke Medan. Cakep. Ingin membeli buah pepaya. Cakep. Sia jelma edan loba acting loba gaya. Teu nyangka. Beng, kunaon maneh tadi ke sekolah? Percuma sekolah ge presiden ge geus aya. Tapi oge. Belet ketang maneh mah. Pemirsa, canda yang tidak baik jangan dituruti dia. Dok, eta baju mana bet soek dok? Nya. Percuma teh saek oge hirup urang mah nu merhatikeun. Heuh, hirup sia mah da geus poek beleguk. Harap jaga si Amelo. Dok, urang rek nanya ka maneh. Kau pertanyaan naon? Maneh sakola pernah ranking sebiji? Nah, maneh bet nanya kitu ka urang. Heuh, hayangnya hawe atuh. Ranking 5 dek naon kitu? Nah, maneh teu bisa ranking hiji. Percuma ranking hiji ge pagawe negeri geus aya belang.